Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu ping 8 Agustus tahun 2021 panceg Yuswa tatangga sabelah tah ieu tah Yuswana 60 tahun punjul hiji. Itu ya hiji keanehan kabingah ati di bumi ageng. Dinten ieu teh ieu Kembang Wijaya Kusuma mungaran ligar. Jumlahna teh aya genep besok etang. 1, 2, 3, 4, 5 genep aya genep tah ieu tah punjul hiji tah. Pinaon piligareun gitu. Mugia ku digana ieu Kembang Wijaya Kusuma sing langkung nyengitan kahirupan bangsa-bangsa kapayun, sing ditebihkeun tina balai para rezeki sehat barokah waliyah salamina. Thank you.
tarik kamu rebuan di tarik. Kita meletus balon hijau dah. Meletus balon hijau dah. Meletus balon hijau dah. Anu CC cenah. Ngepakeunna. Iya. Bagus sapinya, bagus jadi mana? Nu kadua tengah. Kedua kan ya. Ayo. Kan itu. Ayo kan duaan diadu tuh. Tetangga sebelah panceg genep puji tahun kaping 8 Agustus mau prok sareng tahun baru Islam kaping hiji Muharram jadi aya rupi-rupi tedaeun anu disimbolkeun kahirupan urang sapertos ieu bulan itu kan bulan terlihat jadi orang teh kudu lulus jujur lihat tali jadi ulah naon pagirang-girang tampian tapi kedah sareuneuh saegeus sabuka sapianian sabatas sarimbagan sing lihat sing cepol sabatas ulen ieu arti hirup teh kada hati-hati kurang teh simo-simo wungkul ieu lauk teh simbol etos gawe etos kerja itu lauknya satu anu tara eudeun digawe terus ngojay urun-urun bari tarang gesang ngojayna ieu mah hayam jago itu jago teh simbol keunggulan gitu kan simbol keunggulan jadi orang kalah jago di segala masalah tangtos anu masalah sareng barokah itu kan congcot gitu congcot teh puncak kahirupan gitu kan nah deui nya nu tacan teh oh cau mah istimewa cau teh 3 huruf C A
C nanti pancici, A nanti anu, U nanti uing. Nah, tadi nggak nama gue, tapi gue kan menjelaskan. Kue ke Simo, kue KUEH karena KD una ulah na eleh hana hoja. Urang teh kada ulah eleh hoja ulah eleh kumanu kusatuan itu teh. Tah, ieu biasa aya dina buat kue. Lah saya geulang mah bosan geulang deui gitu kan. Ieu teh ceng-celengan, naon ieu teh? Tuh, ya. Jantan imah khusus kanggo nonton sinetron Ikatan Cinta. Cinta disingkatan, sambil jeung cau. Cicih nu Taufik. Wah, mugi barokah. Saya ti saya. Di Bunda. Teh Cita ini ada mohon barudak teh haridang masihan kalau teh tapi sok disimpulin tuh kita gitu wah iya mah selah tuh lengkap kapal saya mau kenca gitu kan. Dia nomor 48, ini nomor 52. Cita-cita Tiga Simo, senar teh orang kena bersih, dicakan teh. Ulah ngahageun segala cara. Kada nu halal, nu barokah, nu sehat. Ieu teh wening ya. Teh wening. Oh. Ieu naon ieu teh? Pijit. Oh, alat pijit. Oke, mukana teh. Oh, mukana teh wening alat pijit. Oh, etan oke. Oh, alat pijit. Jantan teh simbol oge. Keluarga tetangga saburatus pensiun, tak. Jadi tukang pijit.